bantal munggah cipluk seep saputangan hiji jerik bakat kunangsa nguping hujan tengah wengi di imah keeng sorangan. Tadi teh urang teh dia biliran kujin teh. Tanya orang dagon lawe da cicik si eis geulis cina teh no. Aing mah Kurang pak batur ke disebut jablay jarang dibelai bro. aduh aing Bro. kumaha. Pokoknya mau rotungan lawe cina ayeuna mah nepikeun ka dia sok gora-goran. Nya korannya. No. Jen geulis. Jen. Kabayang no urang kayak jin tadi cabak kitu urang nih. Mana sae. Kujin geulis. Cik si euis teh cina geulis cina teh. Kabayang. Asli no ieu mah. Aing teh kuat sumpah ieu. Kumaha tuh ieu jina lila di. Dari tigoroan asana bieu. Sirik udah garelo kajian teh yang dihareuyan ku aing. Keun sia hari pigawean pokona. Halo. Dicabakan pipi. Tapi kela no. Eta pipi sia kunaon no. Tiis. Iya pipi maneh kunaon. Tiis ya. Alah sano aya ka ieu meuni tiis. Mana gayaan. Pakai salikeun aing. Astagfirullah no. Itu kumaha jin teh no. Ieu mah leutak nu kieu mah no. Jain Jin teh geulis-geulis jin teh. Urang beli ru aing. Kunaon deungap no. Ya kini mah jin teh no geulis-geulis teh. Teuing Jel-jel teuing astagfirullah. No jahil jin teh geulis-geulis teh. Gawean sia ku aing. Eungap ieu aing. Coba ieu tah. Ayo orang balik urang kumaha. Wungkul nu bisa nempo awewe geulis nu make baju biru teh. Tapi damanya da pakai baju nage jiga baju orang kota gitu. Nah ini nu kitu jin ya. Tapi aneh nanti si Imas teh bisa nempo. Is mah penasaran jin. Cih coba ku is orang gerohan. Jin geulis. Jin geulis. Jin geulis. Astagfirullahaladzim. Jadi benar maneh teh jin? Kunaon ieu sedih di dieu? Pasti dah ieu mah kelakuan manehnya. Kumaha lingan maneh mah kudu nempo aing mah hatina hate maneh bersih. Berarti maneh teh bener. Lin. Iya tong sok iba guys. Da aing
notifikasinya nuku kumaha tulungan aing jadi kutuk ku abdi aing. Salila timangi jelma nu bisa nempo aing leungit tina tetepan baturan aing anu sarua jin. Aing geus lila kalau nganarima kutukan ieu. Ngajar kecet aki aing kutukan dia bakal leungit lamun aing ngabakti ka jelema anu bisa nempo aing. Lila waktu ngabakti aing gitu nyaho da aki aing jeung abejaan. Oh, gitu. Pokoknya mana tangsiun ka aing. Tuh bisa rek berusaha mau sieun. Tapi bener kan Jin? Aduh iya sih Lis, masih kurang bukti teh. Mana Jin dia? Lis dikadieukeun. Diturunkan buru. Ih, mane tutong sakit tuna ngabuktikeun teh geura. Mohon salah, saya percaya. Geus ais percaya. Terus ai mane boga ngaran tah tuh? Ya boga lah. Saha? Karena koropak. Ya kunaon euy make yang sarikeun da di lemur aing mah di negara jin koropak teh bunga yang sedang mekar. Di negara jin teh bunga yang sedang mekarnya. Ai di alam manusia mah nya arti koropak teh keur wadah duit nusuk digugulusurkeun geuning. Teuing euy dan puguh mah di negara aing mah koropak teh bunga yang sedang mekar. Atas baiklah. Tapi maneh beneran segala bisa pan? Yang naon kitu maneh? Coba mun mah hadirkeun budak duaan kamari nu sirana diadukeun ku maneh nih. Oke kalau begitu. Coba Cuy, pada roti tadi tarik baliknya. Ada di dulu sini. marane. Ya. Euis, Euis ti dieu. kan tadi tuh tarik baliknya. Ya. Tapi kan itu bener kan? Ieu ieu Euis. Heeh, euis geus cicing. Nah, orang aya di. Kan geus cicing we di dieu cicing. Di marada tadi. Tarik balik kayak itu jalanna. Ais ya. Kunaon deui ai maneh? Bukan aing kulo aing deui. Main nya, kugodanan oge. Aslian. Bawa si jin cantik eta mah. Geus sih, dia geura dieu. Ieu. Kieu nya jin anu cek marane teh nih anu jin geulis tah. Eta teh bener jin. Nu kamari ku istri tempo di ditu anu kudu biru. Nah, tong karangga ini. Ayo teh jin eta aya di dieu. Di mana? Aya Jino, deket urang. Jin. Di mana Jina teh? Di dieu repeh we. Di dieu. Tah kan teh disiramna di gudegeun geuning. Tah jin eta teh. Jin eta teh cenah tadi cerita ka euis, mainna teh bisa ditempo ku batur mah ku ieu sungkul bisa na teh kitu. Kitu cenah mainna teh dikutuk lah kitu cenah ku akhirna teh ting euis geus da teu pati ngarti. Terus cenah menghilangkeun kutukan eta teh mainna teh kudu ngabdi ka jalema nu bisa nempona kitu. Tah kitu cerita jin eta teh beda. Hanya ieu teh euis ah. Marana teh percaya lin, marana hayang bukti lin. Sok atuh ya mah buktikeun. Euis, Percaya geus karetnya. Tuh nya marane. Tara percaya ka euis mah. Percaya ya nama asli. Tah, ina marane percaya kan ka euis? Lamun heuh bisa ningali atas eta jin. Si jin eta ina make baju naon? Ka baju hideung. Eun ngaran teu? Oh gaeuna tuh. Saha ngaranna? Pigelis. Geus saha ngaranna? Marana teh koropak. Tuh, ayo, bentakan dong gitu sih teh. Ngamak deui Jina. Lupa tuh, Pat. Euis. Senang, woi. Ya Allah, baru udah. Mana teteng gitu-gitu deui karunya.
bebas tina kutukan iwal tinggal bakti ka jalma anu hatena bersih cara maneh sabab anu hatena bersih bisa ningali aing. Atuh ai kitu mah kuis dibantuan tapi syaratna naon mani ai datang ulah ngagetkeun eusnya jeung deui ulah ieu ulah sok jahil ka baturnya kudu jadi bager oke? Oke bos, Nah tujung ayeuna mah semua perintah akan dilaksanakan. bisa kitunya tapi aya wae ieu eus maneh menang boga babaturan jin sagala tapi Bella